Bayu Prasetya, murid anyar pindahan ti kota. Dedeg jangkung, kasep, kalem katambah pintar. Barang subge geus jadi pusat perhatian sakumna warga sakola. Komo murid awewe mah teu sirikna parabot hayang wau jeung Bayu. Tiga, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha badak daramang? Alhamdulillah Kak. Ya badak, poe ayeuna aya murid pindahan di Bandung. Hasil pertanyaan dari tadi walian Kak Ayu dapat jawaban. Oh iya, mulai tanya teh. So cakep pisan sih. Iya. Sok mangga perkenalkeun ka badak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Bayu, kalian di Bandung. Salam kenal sadayana. Ayo maneh are wae. Duk di tukang. Kurang Pak. Pindah. Duk di tukang. Kode wae sia. Ya Pak. Mangga cairna di payung. Jadi cari. Kenalan Bayu. Nuhun abdi Rere. Mohon. Hari Bumiran di mana? Duh, tumben hate abdi gerogi kieu. Ka awewe biasana mah tara. Ayo kan keluar nek nempan sekolah mah. Lucu di kelas ayo. Kita lucu di kelas ya. Ek naon? Ayo yang di ujung urang pengobatannya. Ih pengobatannya kemana? Ayo yang di sekolah di sekolah kasih. Kenal. Daguannya, orang nggak kayak rela. Karena daguan di dia awas. Iya mah toilet. Awewe. Lagian bau ih. Hah? Si Bayuna ke mana? Kok leungit? Hah? Si Bayuna ke mana? Oh itu awan tarurangnya eta jelema kabur. Yuk orang samperkeun. Bayu! Nya si gantang si Bayu teh apalun si kita tulisan. Kabeneran we harita bangku gigireun kosong. Yang menikaringannya si Asep dia kena pika pindah.
kahayang Mas Asep teh di dieu. Nya. Tah gara-gara saya tahu ge bangku abdi jadi ka anti jadi we abdi bisa dikasih rada. Ih nya pan basa Asep sakola deui Bayu ge nawaran diseret sama kudu jeung abdi. Asepna di depan harita. Kan hari abdi kita pindah ke Paridwan teh. Nya sih di kesoten tabuhan supaya kasep tiba pinter lamun kasih angkotan dari di bayi deh mah pasti orang teh teh bangku naon ge bener teh. Ih temen gitu. Jam istirahat saya. KB arasup ke kelasna masing-masing. Pariduran, guru bahasa Indonesia geus diuk tatan-tatan mere pangajaran. Guru ngora favorit lulusan anyar Universitas Kawentar di Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Rama? Kamarana ieu geuningan saeutikan saha wae hadir. Anu teu asup teh Aziz, Harun, Salma, Nopal, Aep sareng ge mah Pak. Aya tuh orang mulai wae ka pelajaran bahasa Indonesia. Bapak minta rere apayun. Nuhun Pak. Maca ieu nya tepi bab 3. Nuhun Pak. Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Banyak hal yang perlu diketahui tentang Jepang. Masyarakat Gorolang lere maca siga keur ngobrol dina bahasa Indonesia. Taya kasusah sigana teh kelas 3 IPA hiji jempling. Kabeh kasimak kanu nangtung dihareup. Rumaja basa janu pintar tapi teu adigung. Imutna kareueut, kempotna dina pipina nambah nyari. Someah kasasaha, matak teu heran loba nu resep boh guru-guruna kitu deui babaturanana. Hadita ge aya sapasang panah nu teutepna teu lesot ti nuker anteng nyepeng buku capetang. Iya enak banget teh. Kamu sama siapa di situ? Kamu sama siapa di situ ya? Astagfirullah Bapak, kaget aku. Mau main HP. Maaf atuh Pak. Pak maaf atuh Pak, mulai dirampas HP-na Bapak. Karep main doa ayo bro. Bore wae. Sih saja. Badanaan Bapak kepayun teh. Tuh. Bro karep doa bro. Nyampe satu Bapak. Tos sere macana mangga salik deui. Nyamun Pak. Macana saya. Atuh nuhun. Kunaon maneh gua anu deui wae. Ngomong HP deui. Tak pasti saja menjaga HP-na. Di jadi kok urang-urang mah. Barang apa anu wae? Sok manehna doan sepanjang 25 kali. Nya tuh Pak. Tapi asal kalau bahan Pak. Dan bae maneh nawar-nawar. Cukup teh sakitu. Cukup Pak. Oke lah kitu deui nya doanya. Ya Pak, mau sakali-kali deui. Pak eta HP kumaha? Oke, cokotna geus lulus. Hah? Hatur nuhun barudak sakitu we ti Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kakak boleh. Ih, ku kakaknya ulah ngalakan atuh bayu we kitu. Teh umurnya lebih 1 tahun. Nya teh enakeun we nyebut ka batur sakelas mah. Yang 1 ayo uy. Ya, ari. Ya waktu itu bapak yang nyarios sakedik. Mangga Pak, mun teu di dieu pamitan diri ngaganggu kami sanes. Mangga. Duanana nangtung tuluy muru bangku gigi dan lapang. Diuk handapan pelamboyan nukar mangka karambangan. Kayaknya paling gini. Punya aku Pak. Nitip bayunya. Bayu adi bapai jijina. Bayu nembe jangkia katingali ayeuna semangat deui saat sakola di dieu. Kamari-kamari Bayu cilaka kemana ampe 2 minggu. Didinya Bayu seur ngahuleung. Inilahi terang terus naon tiasa dibantos ku abdi Pak. Rencangan Bayunya ulah dikandunkeun. Nuhun Pak. Bae bapak bayunya. Nitip Bayunya. Nuhun Pak. Pariduan ninggalkeun Rena jeung sapotong rasa nu nyamuni dina lururung hatena salila ieu.